nasahu lillah wa rasuli. Dina tingkat cicing manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah, tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propakator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istube imalillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Tilu kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Urang ge geus boga agama, agama teh nasihat, urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap cek sahabat teh iman ya Rasulullah, nasihat teh ka mana? Ka saha? Cek Kangjeng Rasul lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amati. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasbuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal fudu min musakhat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekanan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Nu boga kekuatan kecuali Allah, nu boga daya kecuali Allah, gerak-gerak nang Allah, segala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadurru ma'asmihi syai'un wala anu ngabadarakeun, nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah hiji bae. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Geus atuh kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya lamun teh mata tadina meureunanan teu sakola mah haju teu boga ijazah. Haju teu bisa digawe meureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah. Dua pangeranna Allah itu ijazah. Kamana kos kitu? Mantap kalau lempeng wahdaniyah tinggal lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa. Urang mah aya dua bae geus kikiran bae. Nada. Cing. Ampun nih. Aya bolongan.
uuk awewe set bisa di dieu tah aju asupkeun ka dieu aju puterkeun kitu se aju puter ku urang aju lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter sia salah ngomong apa teh sih coba wow ujian eta percaya bahwa batu boga pangaruh awas ya tah agama teu jadi nasehat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combo teh kebantu ku jabatan awas saya dua di jero hati orang musyrik ku combong ku peso segala ku keris segala ku tek-tek bengek Masya Allah tak eta nu kos kara itu ngabahayakeun adin an-nasiha lillah bisa bersihkan ikhlasul itiqad fil wahdaniyah maningan kurang ngaji wujud tidak mbako mukola palil udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawi tak eta bae geus supaya mantep ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai orang segala rupa lillah bakal senang dicontohan ku ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi urang boh sebut tanding kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi urang kesan urang kan can pernah kholwah orang oh can pernah orang dicoba ku urang bebeja ka pamajikan neng kakak ngadenge ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan atuh masalah kakak ulah diganggunya iya atuh moal geus kakak dek di kamar ieu bae nya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 detik kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar tipi asupkeun ka jero kamar cek pamajikan ka ngajina emang kumaha kitu apa bisa ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ieu sia naon we mah kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kieu mah eta salah naon kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna dek naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah nek ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi kos kitu mah kholwah malah kitu dek ditinggalkeun ieu nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah ieu teu ngageser ieu urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku digedean ka berkat tuh ieu teu geser-geserkeun ieu urang teu ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ulah ge nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha ieu supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui deuleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung
tinggal nu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya ka haji geus kataekan meureun ieu kuari gorenganan lain kataekan naik iya Allah teh tariado ngajarkan aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah Allah nah sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat amere Allah segala rupa maha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kebelah ditulah naik karesep urang teh awak sia teh teh sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia lik nanaonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan pasti tanganna kolwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuari nek dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia nek naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan ka Swedan nek naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jadi peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi aju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sepoai tolol ting tak urang keur holwat teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladir lain haju resep tambah ke Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat porenganan cak Allah bahasa teh bajingan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok teu nyodi sia goblok tolol bangsat sia atuh kudu nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye orang bangsat beneran engke timbul tah bakal tetep timbul nikmat geunaheun Allah kan nu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang dikitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyai maha agung maha kawasa Allah urang kan minta kau tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh ka Gustikeun lamun urang terus dibere ke Gusti set indah nikmat geus teh hayang babaturan ngajak ge geus titit aman ieu mah aja titit geus tah teh heula bae ayo di sagadi titit ayo teh geus terus emang teh geus keur teh heula bae ih mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadang enten teh geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus tangan nu sejen bae geus teh naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah jadi sorangan bae di kamar kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol kau mah lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud kan kholwah sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu poharan ninahin sorangan bae sanjasa 40 penting teh akhirnya turun Kangjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat tegorkan ku Gusti Allah Daud nun Gusti mun bahasa urang aing ngangkat rasul jeung ngangkat nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu kunaon maneh sorangan we lazat syauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi badi mate aing ngamel sia jadi nabi jadi rasul teh yang urusan umat urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang
mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan bae nyaho aing ge teh pamer aing orenganan pamer Gusti umat urusan mangga tuh Gusti taha cek Gusti Allah Daud aing mere kangenahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nangti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikan ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun kita nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mangajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh cak Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna tuh gitu mantap Kangjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanana baju besi teh baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu ampang jadi non leles mantap urang ge Allah malayan kol basar witi kamalayan tal hadid lidah udah alisalam leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka besi lamun dititiupkeun aramana sarwiti cikupa maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti sarboah kama layyan tal hadis li Daud alaihi salam macana 72 tiupkeun ujian lana sia nu nyungkruk ge aya syarat-syarat nu moal bere ku aing tah eta kan gedatang ka kos kitu tah eta naon ngaranna jampe teh Kangjeng Nabi Daud mah hebat tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus di mana aya jelema make pakaianana teh rapi cermin kerapihan batinna di zaman Kanjeng Nabi Daud seperti eta. Nah, lamun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek. Lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan, boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus. Tata di imah teh nu rapi, di Kanjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta. Tata diri maneh, tata ruangan maneh, tata tempat-tempat maneh. Geus bisa nata diri, geus bisa nata ruangan, kakarak nata batu. Nah, eta teh dakwah teh seperti kos kitu tah. Eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese. Ieu tah nasihat ad-din an-nasihat liman ya Rasulullah lillah. Maksudna ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero kolbu teh picinan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji be Allah sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus neuk naon nu ditepakeunana nu mantak eta bae inget ka Abah inget haju ka Abah saya di mana mondok asik di mana geus yes kebal ge sia dagang tiung Abah sebab naon tepa guruna dagang, muridnya pasti lebih dagang. Guru kencing berdiri, murid hiber siapa jeung wajan kumaha. Tah, ieu ku guruna ekonomis, anak murid dasar. Guruna politikus, murid pasti. Nah, ieu guruna mengenal Allah, muridna ge insyaallah. Guruna teh jago alfiah muridna ge pasti babacaan hebat guruna jago mantek pasti murid kajen kukumaha ge palu dibawa bae eta
hebat ada kita kadenge baik bola bager ngaji mantek di abah kadenge beta ngaji mantek di gentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowok nyaritakeun sakal kulun pa badun kulun palesa badun pa badun palesa badun tah eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bae nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bagus kugu kitab dibawa pulpen bawa dicatet kunyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naon sia eta kitu mah make cenah kira teh henteu nyaho maksudna kan nya kita eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna bari masak kudu bisa guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama itu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke santero diurang disanjat hepa alfiah na ka mamana tepa betar mama kitu usuk ceringin al patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin Masya Allah ICU maka anaknya nepakeun bohong anak bohong atuh pantes sama kudu ditepakeun di ditu na malah mangawin supaya bohong tadi kan beres ka situ pencak ditepakeun punyana teh tapi yang naon di pencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak pak ieu naon ieu naon eta teu naon ieu jeta mago naon ngaranna kampak leutik lamun teu kaca abah naon heula mimitina sia ulah dididik pencak ku abah balik deui ka abah naon heula motor pisen dibelikan salamet teh dibelikan dua antara tarang abah jeung kaca pilih goblok ki anak salah kada salah ngadidik ai baheula mah pandidik pencak teh kieu sing ada urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru pencak baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak-tak itu imah aya kadal ieu gilirna le musuh blek ya pencak kadal sama kos kitu mah ulah geus kajeun teh katampiling geus sakali meula ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kena bisa kurang disusut geus bae ses baheula guru pencak teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina udang takarang muringkaknya lagi emang aya naon gitu geus ya tanya lagi jipan lain deui ih heula ka dieu sia diuk sia heula nang di dieu ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia paeh koeng sia dikubur nyawa sia ih henteu lantan teh sia tapi dicapai hampuran darah ieu mah canut goyang kotek itu udah boga pencat ya tilo kadeliran teu kadeli baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat teu kadeli kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya nah aya anu ngabalangkeun naon itu kan sa balak bener kan geus teu kudu dileukkeun tenang we kieu we tah eta karap ieu mah lain Bang tak gaguling ngabongohan jadi atuh gaguling mah gaguling bae ngaranna eleh pencat kok kitu teu eta ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah
Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai, nepakeun fikihna, nepakeun alatna, nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna aikeun serba aya mah gampang ketika serba eueuh tapi tetep tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu bari buganan jang pet teu bugana naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar. Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha bener besar jadi berarti. Anak pemajikan anak nu Allah subhanahu. Paingan karuru geus aya kitu. Saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke kara eta kan dicoba tepak na heula kara ka dituna ieu mah kakarang teu dahar sampai bae geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh Kiai anu kuarina udah perjalanannya nana baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabaraha ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Yat Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jadi sajabana perjalanannya nana baheula kita mama Bakri perjalanan heula tuh Masya Allah ayah Banjar perjalanan heula mama keresek perjalanan baheulana baheula tuh mama keresek mas antren teh ka Ciwedus lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal hadapan Kijang teh nanti aing mah teh susah sama masa apa sama aing mah nganggap mobil sama kaleng nama begitu. Ndak kumaha coba ayo. Masya Allah. Baheula mah mama eta bage mama itu tuh naon karena di Bandung dah. Eta kan lempang. Masya Allah Karim. Dipapageun ti tanek sado teu lempang bae. Masya Allah Karim. Terus mama Cilembet dan lain sebagainya. Baheula dongeng-dongeng teh kos karar itu abah jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah terus datanglah ka ditu ka Pengkol ti dituna leumpah kadang-kadang datang ka Serang leumpah anu pandai gelang angel mun teh mah nungguan angel cak ngana leumpang lobahan leumpang baheula tuh lempang bari naon gara mikul wari mah di pesantren sakumaha jadi calo nah ini aja kemana sih dah iyalah ya iza nasruhu lillahi wa rasulih so Imam Qurtubi mentakna din wan nasihah ad-din wan nasihah ad-din wan nasihah liman ya Rasulullah lillah takarak datang ka lillah masih kene li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.